menceritakan ada dua orang pemuda sedang bermain di hutan yang terkenal angker. Salah satu pemuda tersebut bersikap tidak sopan dan melanggar etika. Sehingga pemuda tersebut keseru. Kapan aja? Tak ke gunung kulin. Lah ke gunung eta angker. Sieun ih. Lah kajen angker ge teh sieun. Yuk. Kehet teh di bejaan teh. Pedagong sia. Dasar jelema belum. Ayo, ulah didengekeun mau nyaweh kieu kayak juri. Mana juri-juri lah mau nyaweh kieu kayak juri. Teh sieun urang mah juri. Alisia ngaranna politinya si jurigan. Lah aing mah teh sieun ku jurig heuh. Pin, kayak tangkal kapal Alah Pin. montong atau setan batur. Lah bayar tuh Pin kan haus ya. Kiru nginjem bedogna semang tadi kayak gini. Batu kalau orang mau bedogna kan? Gaji gencang. Haus ya. Kesel. Mang nginjem bedog lah. Jeung naon itu Jang nginjem bedog? Jangan atuh mang, yang nyawa wae dinjem atuh lah mang. Sekedem. Lah tuh. Kedeng deui yeuh pake keneh. Kemana tuh si Pin teh lala teuing? Nah atuh berit. Gerak pisan. Si Pin. Dang lah. Buat tuh mang kesel mang. Tuh ieu lah. Buat tong gila. Bot, iya bot, ayo ya, dong ya. Bot, apa mana orang jemput ngebatunya? Bot, mana di mana bot? Bot, bot, bot. Bot kemana anjing leungit? Bot, bot, bot. Tuh, ayo kudu minta tolong kasih man tuh ini mah. Botak leungit. Bang, tolongan bang, baturan orang leungit bang.
Cek aing oge si mah bedagong. Cek aing teh tong ngulin ka dinya, nya hoang keur gunung eta teh. Ulun ka dinya. Mana tuh teh? Lagi di mana? Mana Jang? Mana baturan teh? Ah, di dia mang tadi teh. Kayak kepolaan batu ieu mang. Oh, marane mah di jalan teh bedagong, anu ngompolaan itu. Apa tuh ya teh juga? Angker. Man, hayung tangan ka mana? Tangan kitu yuk. Bot. 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 Jang. 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 Bot. 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 Jang. 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 Aduh, kemana cenanya manuk teh euy? Jangan kalau kieu. Aya naon jelema ngerowokan dengan naon we? Jang. 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 Yang naon, Mang? Iya budak lagi. Tadi kita ulang ke gunung, angkat. Kubu angkar gunung ieu mah. Ayo mang, bantuan neangan budak karunya ya. Ayo tuh. Murid nih, ayo. Jang. Jang. Yang balik. Yang balik putih. Jang. 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 Balik. Aduh. Jang. Bot. Jang. Bot. Mana ayo wah? Ayo. Jang. Oh. Kemana tadi bapak teh mana teh? Iya tadi teh. Ayo tadi teh kemana budak teh Jang? Benerna. Ada ka mana tadi budak? Tadi teh mang, di dieu. Di dieu tadi teh leungitna teh di dieu. Di abi mau bedog teh mang di dieu, aslina tadi dieu, ditungguanna di dieu. Oh tuh, wah Jang, mun aya di dieu mah meureun kudu aya di dieu. Di mana nu bener teh? Geus we Jang, ayeuna mah urang ngadoa heula we ka Gusti ka Pangeran. Sugan we babaturan Ujang teh kapanak deui. Yuk anu urang minta tulung ka Pangeran sok kumaha. Amin. Tangan karunya si keburu magrib. Geus poe ka WC. Ayo. Jang. Jang. Bot. Eta mang yang lain. Bot. Mang, kepanggil. Alhamdulillah. Budak teh geuning kepanggil oge. Anakna ulah ka gunung. Nya cek urang oge di papatahan ulah ka gunung. Aduh, mana teh kurang naon? Mun bedagongnya di gunung ieu teh angker. Oh, di mana wae di gunung. Geus we sama
Sekian dari kisah Kasarung versi kami. Maka dari itu, jagalah sopan santun dan etika dimanapun kalian berada.